Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Ibadur Rahman dari 10 IPS 4. Dina hiji poe aya sakumpulan barudak keur alulin di sisi sawah. Di si maranehna teh keur aya hiji budak anu suing. Tah pas keur ulin eta teh di sisi jalan anu leutik di sisi sawah aya tukang beca anu keur ngaliwat manehna teh keur buru-buru. Tah si tukang beca teh ngebutnya terus ngebut pisan ceuk si budak eta teh, "Mang, hade mang hade." Tah si mang eta teh beukit tarik, "Mang hade mang hade." Tah pas geus kitu teh isukna balik deui barudak teh keur alulin di sisi sawah. Kemang eta teh aya deui keur buru-buru dek balik. Manehna teh beuki dieu beuki tarik ke jalankeunna teh ceuk si budak anu suing teh, "Mang hade mang hade." Terus we kitu si budak anu suing teh, "Mang hade mang hade." Ai beuki dieu beuki tarik si tukang beca teh tapi kalabuhna. Tah pas di dinya teh pas si tukang beca labuh teh si tukang beca teh ambek ka budak suing teh, "Ai maneh cenah nanaonan kikituan hade we." Jadi urang beuki dieu beuki tarik ke jalankeun teh, "Naon mang da abi mah suing kan jadi teu bisa nyebut hade." Jadi hade kan abi mah keur suing. Tapi teh kemangna teh sisirian we di dinya teh. Sakitu wae carita di abi. Hapunten bisi lih aya kasalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.